Bismillahirrahmanirrahim. Dina makalah nomor kasalapan dina bab sudasi aya seorang ulama anu geus melalang lintang dina ilmu sosialna. Jadi teu kuuleun ulama na teh. Bahkan dina sosiologina, dina kejiwaan pinter, sangat mendalami, anu mana tina proses perjalanan anjeunna dina raraga syukuran ka Allah. Pernah anjeunna datang ka jelema nu loba kebonna, loba sawahna nu menghasilkeun kana tuangeun. Ieu mah jajaran pertanian. Dugikeun ka kebon anggurna teh loba jeung kormana teh. Ditingaringkeun ku jelema nu salengsara teh eta rawian tangkal anggur jeung korma teh. Panasaran eta ulama teh lebet ka bumina. Ari pek teh aya juragan nu boga kebon korma jeung kebon anggur. Ari pek teh keur disampeurkeun teh anggur, roti, korma, daging hayam, daging onta, daging domba disodor-sodorkeun tah kunaon ku bawahanana eueuh nu diasaan hiji oge. Begitu ulama lebet ka eta bumi ditaros kunaon ieu tuangeun ku anjeun tidak teu diasaan, teu didahar, teu dicicipi, teu dinikmati. Kaula teh geus 15 poe leungit rasa ngeunahna dahar. Pilih. Sabarahi kali urang sapoe sapeuting ngoreksi ittisol irtibatna dahareun aya ngeunah rasana kuleta. Dan geus kana tenggorokan mah leungit ngeunah teh. Anu ditumpuk-tumpuk ku urang ternyata ngeunahna teh kur salewat. Begitu eta albarja anjeunna sumping naros kunaon ieu tuangeun anu sakitu ngeunahna. Tingali itu di sekitar marange loba jelema nu miskin hayang cara maneh lobahakaneun gitu. Hayang dahareun serba geunah, serba lazat, berhigienis, berprotein. Kumaha cek nu beunghar eta? Pangbejakeun. Percuma numpuk beas jeung jadi sanguna. Domba jadi daging diolahna, onta, roti naon bae perkara ketika ku Allah dicabut rasa eueuh nanaonna nu dipikaboga kaula mah ternyata gede keneh ieu boga rasa ti Allah ketimbang harta aing anu aya. Tuh. Urang mah dibere rasa ngacaprak keneh. Kurang itu, kurang ieu, hayang anu, hayang ieu. Sok geura. Terus urang kudu ngabejakeun ka masyarakat, bejakeun ngarah eling naon sababna teu saeutik selama 24 jam loba keneh menikmati bentuk ngeunahna korma daripada dibere letah anu aya rasaan ti Allah. Pilih. Iya hebat pepeling ya. Matak bisi aya nu aya di imah kancang beakeun bisi leungit eta rasa.
beakeun ti ayeuna. Demikian dah. Anu mana ladzat di dieu fal yanzuril insanu ila ta'ami. Demikian. Hei, tingali jelema tuangan asbab musababna aya ngeunah teh itisol irtibatna tuangan diletak ku urang, dibagayem ku urang, aya rasa begitu geus lebet ka dieu mah rasa tos teu aya. Jadi urang teh loba katipu kuno beberapa senti. Sok tinggalikeun. Lega kene hamburger bule diameterna teh ka nu dihakan hambur duit gara parasea etak dek geus ka dieu mah tos teu aya. Pikir hei cenah sing malikir. Kadang ekspresi keneh loba keneh aya dahareun nu can puguh ka dahar palebah ku Gusti Allah dicabut ladzat eta, wah geus eueuh nanaonan eta teh. Matak dina makna ladzat di dieu teh hiji kanikmatan nu dirasakeun ku bangsa indrawi. Awas ye. Kaca panon gaya harga 6 juta teu bisa neuleuh mah eueuh nanaonan. Nya teu? Motor mahal 25 juta bere ku Allah nyeri cangkeng jeung bisul bujur. Mahal keneh cager, mahal keneh motor. Atuh kunaon sia kagegelan motor goblok? Gitu meureun. Ieu ku indrawi ieu. Dibere ceuli bisa ngadenge kan eta. Paliang duri, hei, geura malikir, geura tingali kumaraneh teh. Jadi kieu salega kebon anu eusina babatian bubuahan naon bae perkara rek nu boga lautan nu kamari geuningan di Tangerang mah di Pageran rek dikuasai, silahkan kuasai Indonesia, kekayaan Indonesia, tapi ku Allah dicabut rasa eueuh nanaonan bejakeun tah. Mun kamari mah kerusum Covid-keun. Leungit rasanya heueuh leungit. Eueuh nanaonan. Ieu ku indrawi kade. Kan ieu mah umum. Tapi lamun ladzat fi qalbi kade beda deui. Ladzat fi qalbi mah contoh ketika ngasaan gula amis ku indrawi. Tapi ku qalbi mah ningali heula ngeunahna eta gula teh lamun statusna halal ceuk agama. Tuh. Geus beda. Aya urang lobana kumaha? Nah aku atuh da ketika ayeuna letah ngabogakeun rasa ceuk hate mah wayahna sehebat apapun daging hayam anu dibeuleum meunang maok mah ceuk hate mah moal ngeunah. Sok ceuk hate cenah jengan seueuh ngeunah hate sia ka mana gitu. Jadi aya nu ngeunah ceuk indrawi, aya nu ceuk ngeunah ceuk qalbi. Tah lamun ceuk hate mah maratas lain kur sakadar ngeunah dahareun. Ngeunah ibadah. Cara urang we geuning. Salat teh lalila. Oh, geus ngeunah ibadah mah geus lain jelema tah. Oh. Ngeunah salat ngeukeun aya deui cenah da
secara umum ladzat halna anu ngabungahkeun atawa nu mawa nikmat, itu ladzat. Nah, ketika ku Allah diberi ngeunah kolbi, cek kolbi ngeunah indrawi dibandingkeun jeung harta dunya nu aya, dibere nikmat eta bisa ngelehkeun sakabeh kanikmatan nu kurang aya. Geus di dinya we urang. Ujang bejana maneh teu loba beas, seueur beas gai leungit rasa moal katua. Terus di darinya mah atos ulang ngaji deui. Geus tamat sia teh. Di dinya mah. Ai kitu kumaha? Ternyata urang teh loba katipu ku nikmat nu sasingkat. Sakieu tah. Tah sakieu. Sabaraha sen teh ieu tah? 3 meureun tah. Da geus ka dieu mah geus teu karasa deui atuh. Tapi kok kenapa jelema wani korupsi, wani babadog, wani ngabegal, wani nipu? Ku akibat katipu ku sentia anu sakieu. Ladzat pitoam, awas. Naon bae perkara nu dituang ku urang. Ulah kursa kadar cicing dina nikmat indrawi sing tepi kana nikmat qalbi. Nu ketika ada kekuatan tina tuangeun teh sadar kanu mere nikmat teta. Mengesena ya. Ieu teh tusawi jami adunya. Tuh keralah. Boga senal mahal oge. Diberi kekeongan baru kakenca 8 cm anjir ribu. Beres dah. Jadi mahal sehat euy. Mahal. Indrawi ladzat ningali ngareuna. Jadi ketika orang ningali pemandangan deh ku indrawi teh indah itu ieu. Lamun kana qalbiah mah bisa wae kahalangan etan nikmat indahna indrawi sabab aya qalbi. Matak lamun qalbi mah geus bermain naon bae perkara ngagunakeun lepah, irung, panon, geus moal aya intervensi haliah dunyana. Ih abi cenah ka hiji tempat mini indah teh. Cek naon? Cek panon. Cek hate macan pungku. Sok ayeuna hiji tempat anu ketika asup teh mayar karcisna teh 1 juta berarti mahal, berarti alus, berarti indah. Dibere we nyeri hate. Erek ngarasakeun keindahan. Moal. Tah tarungsep cenah kieu teh. Teu tinggal dikeun. Ladzat fit ta'am, ladzat fil ain, ladzat fil yad, ladzat fil udhun. Kanikmatan ieu teh. Ya Allah ya Karim. Di mana-mana geus kapanggih ladzat di dinya, maka bakal datang ladzat fil ibadah. Ngeunah dina ibadah. Tak ieu hese mah ieu. Lah ibadah mau nu ngareunah nya. Sange kabeh oge. Di panghesena dit ya gitu. Sapopoe teh karasa. Terus ladzat fil ilmi, dibere ngeunah dina dibere ilmu. Aiku dibere ilmu mah geuningan nanaon ge gampang. Kapunggur pun guru ngadongeng yang baheula di leuweung cenah aya maung gorala. Lamun ngukur kana tadaga mah gede keneh tanaga maung. Kumaha kitu kan? Ku ilmu majang cenah bisa beres. Tuh cenah di tempat sirkus. Sakitu galak eta maung arompong kabeh jang. Kunaon? Ku ilmu. Katilu kaopat kalima ladzatun fil hubbi, ngeunahna dina ikatan kanyahah jeung kacinta. Ta eta teh ti Allah.
Jadi harta lo bagai cinta putus wajib membelah. Hidupku terbelenggu ku saha. Ateku si bebem. Alah. Tinggal ike. Boga mobil sedan agreng gitu kan. Ku awewe diputus mana ngeus. Mana mah bunga, boga mobil, boga imah badak, cuk saha nya hate aing keur geuring jeung. Aduh. Tuh lagat teh euy. Ibu, mending salaki loba nyaahna loba hartana. Aing milih dua goblok. Lah abi majengan cenah kajeun. Salaki liuk eueuh ragap teu aya sangsara kasebutna nu penting mah nyaah be ka abdi. Cek pamajikan, lamun geus nyaah nomor hiji naon bae perkara bakal diusahakeun. Karti nya kitu ibu coba lalaki teken aing mah kajeun sia teu nyaah nu penting mah harta sing loba we. Da moal aya harta oge, naon sababna? Kaheulaan ku geuleuh. Itu keun lah ladat eta teh ngeunah ladat ari cinta relatif ulah nyebutkeun kieu sieu hideung aweuna bodas ke aneh ulah aneh sih teh ulah nyebut aneh sunatullah eta mah jangan memaksakan maneh batalkeun kasih itu nanaonan keket ngisienkeun dicanakan uleman munnya nu hiji borang nu hiji puting sama gaha budakna teh Allahu Akbar. Ulah kitu, eta mah da lagatna umum atuh khususun. Ulah memaksakan intervensi kana karesep batur. Urang meresep lada, geus lah ulah bergaul jeung aing kitu geura. Urang meresep amis, lah ka ditu amis mah. Ulah eta mah da lagat. Ngan bisa ngelehkeun kana sagala perkara. Dina hope. Mahal gitu. Nah, mudah-mudahan orang sing sehat letahnya. Aduh, umum dah. Mata aneh sih itu macam sepun orai. Ulah aneh lah. Sok aya geuningan. Abi mah cenah upami teh aya sambal mah cenah sok tara emam. Padahal eta sambal teu pati mahal pan. Kitu naon? Tara mirasa. Tara mirasa kumaha? Geus we cenah asa kurang jos kitu cenah tuan teh. Eta da mobil nu ngadangong genep teh poho ku sambal gerah. Naon? Ngeunah tieukeun. Leutik eta teh. Pesep nu aya di dinya. Hiji tah. Jadi kesehatan ku Allah, duh benernya. Mun ditapakuran eta letah. Ai alladzi tegasna kangeunahan gitu. Ngan urang masing tepi kana ngeunah ceuk hat. Ngeunah ceuk hat mah kieu naon bae nu didahar teu cukup diidrok kapanggih ku ngeunah indrawi tapi hate ngaintervensi eta tuangeun bakal leuwih ngeunah lamun statusna halal eta. Jadi lamun nyeblak ladang tina Bang Emok mah cek letah ngeunah. Cek agama mah utah eta teh.
ke nunggus mangus suka nganyuk deui hiji tah wal walidus solihun kadua cenah nu ngabandingan alam dunya teh gaduh murang kali anu soleh-soleha mudah-mudahan murang kali urang soleh-soleha sadayananya ulah amin didik sia teh amin tungtun kaajengan bere cai ari inung bapana tara ngaji soleh kumaha atuh seuris ya ada ieu dina Al-Qur'an aya walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum ya Allahu Akbar ari budak urang teh jeung turunan urang teh isuk teh ngariung teh ternyata lain ikatan pedah sajabatan saprofesi kade lain sadara tapi saiman di mana-mana lamun urang boga budak anu iman ka Allah geus salamet da da geuningan nyatana sok sanajan loba harta luhur jabatanana budak mah beunang ku polisi ngaringku ku masalah narkoba rugrug tah harkat martabat inung bapa nya gitu dak urang teu karasa teu keur ngarugurugeun inung bapana oh power ya ai albarru biwalidayhi awas teu cukup budak taat ka Allah sing tepi kana turut kanu jadi indung bapa sok geura urang boga budak rajin salat tapi dititah ku indung bapa nyegag da moal ngeunah itu moal ngareun matak didik kadaya al bait madrasatul ula ari bumi teh bumi urang teh madrasah jadi karakter budak bisa jadi kumaha karakter indung bapana budak anjing-anjingan di bapana dia memitnah ka batur sageus ulin di dinya ceun anjing-anjingan budak teh bari manehanana ka pamajikan lagi anjing-anjingan teh ku pemajikanna diwalar anjing deui cek budak teh itu gogog keur pasea aduh matak ya idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin di mana-mana Bani Adam geus maot bakal pegat seluruh amalna kecuali nu ngalur teh bakal tilu hiji sedekah jariyah pami urang jariyah ka masjid di mana bae madrasah agtanapi tempat-tempat nu diangge aktivitas kamanfaatan umum itu salami eta diangge urang maot misla jajana teh tepi ka urang bade nerapkeun keramik hiji kenteng hiji bata hiji semen sak-sak komo lamun diwakafkeun itu sedekah jariyah kadua ilmun yung tafau bihi ilmu nu dimanfaatkeun sok ayeuna urang balik ti dieu papatahkeun ka pamajikan tah neng ternyata percumanya boga imah badag ari budak teh soleh karek apal sia nyega ge tah we tah anjir geuning kieu rewas nyanya tuh akang mending kena boga budak soleh daripada imah lega harta loba teu saeutik jelema anu baragajul anakna harta kolot dengan beak lululan tah ku akibat anakna nu teu soleh tuh cina budak karena pinjol
karena non judol nyaho-nyaho aya hutang 500 juta torojol teh aya petugas indung ngajual imahna anu dimegah-megahkeun teh nu dibangga-banggakeun. Ibu kurang kene da ieu mah cenah 200 jutaan bumi teh tanah bea. Lalu cenah ieu 50 juta deui eta cenah dina kang kalung cenah dina eta. Copotkeun nu akhirna indung ngontrak tah ku akibat anak teu soleh. Neng, suami kamu pingin ke yang mana calonnya? Yang penting soleh we. Biarin sangsara. Ya biarin. Biarin gak ganteng. Ya biarin. Menang we nu soleh. Ngibeg teh eueuh tah kriteria eta tah. Tuh. Yo hese. Mata kemudian lingkungan kudu mawa soleh. Imah kudu mawa soleh ya. Ai ngaran soleh teh geus lempeng dina aturan Allah sakitu. Ai soleh mah geus kitu. Lempeng cicing dina rel Gusti. Geus. Tos langki ayeuna teh ya. Katilu wa waladun yad'u. Ketika ke wa waladun soleh heula terus yad'u da loba indung anakna anu ngaduakeun indung bapana tapi amaliah ti Allah tidak amalkeun. Ulah cukup Allahumma gfirli wali walidayya wa rabbi mabok deui oplosan deui aduh jinah deui atuh can kasebut soleh atuh eta. Mana solihun yad'u lahu soleh heula rajin ngadoakeun. Entah kade puntennya mumpung araya keneh ya tas salat mah ulah eureun Allahumma gfirli wali walidayya bari bayangkeun rara imbung bapa urang ngarah teu mangprung wae hate tah ya mage can maot geus disisit kulit indung bapa teh gebeg ya mudah-mudahan ya nya da ayeuna teh budak teh loba nu pinter aya pinterna mah ngan soleh teu tepi gitu. Naon cenah? Budak mah pinter mah loba ngan soleh teu. Silahkan asupkeun ka pesantren, silahkan asup ka sakola, silahkan ka tempat fakultas tinggi selama indung bapana mere hakaneun haram moal tepi kana soleh. Lebok tah. Ngeus sakitu. Naon sababna? Ida dakhalal haram, horojal haram. Di mana-mana budak diberehakaneun haram, maka karakterna gen bakal piharameun. Teu cukup ngadoakeun tapi sing pinter ngajaga hate nu jadi indung, paningali nu jadi indung, pambenge nu jadi indung. Maka di mana-mana ogen budak teu keueung lamun geus solehah, geus soleh-solehah. Geus teu keueung, rek di mana-mana ge rumah, geus teu kudu keueung. Jangankan menyakiti orang tuanya, menyakiti dirinya gak mampu. Budak soleh. Ayo, mata dibandingkeun jeung loba dunya malah mending keneh boga murang kali anu soleh, amin. Ngan lamun geus soleh moal aya nu sangsara sakitu. Moal aya nu sangsara. Ya marajeun budak hayang masantren ek jadi naon sih ya? Geura aya keneh indung bapa nu kitu teh. Ek masantren mah rek ti mana engke dahar itu geura nya tina sungut dahar mah. Aya keneh dit nu kitu dit. Aduh. Keun aya urang masing saimbang. Sakola asup masantren utamakeun. Oh, cenah teu saeutik geuning ngajang nu masantrenna goblok. Balikna. Lain pasantren nu salahna mah. Baturan sia we. Anu penting lah kieu lah.
budak urang teh ya punten upami nuju bayi kene tah nu aralit kene puterana mana si au cobi aos ikro bismi rabbikal ladzi khalaq bade bobot teh tiukeun kana ieu dugikeun kana alamahullahu malam ya'lam alamal insana malam ya'lam tiu itu sorry Imam Ghazali tapi si pamajikan maneh edan wae baca eta 112 tah sakudangna itu sok dah tercekap ku pendidikan bae atuh kudu ditopang ku berbagai naon hal gitu jadi lah sok raraoskeun ibu geunan aduh ya Allah ya kan ngeunah boga anak soleh katingali salat betah daripada budak tara mere duit oke coba ujang cenah kajian maneh tara salat nu penting mah mama bere duit teh saminggu ku sia tah indung geus 1000 eta mah karaos betah budak menang hadiah oge pan anu ecerak nama inung bapana tuh ngeres tuh albaru walidayhi nu hade kanu jadi indung bapa taya ya ngan ka hade we lamun urang ayeuna loba salah ka inung bapa gancang istighfaran ya sampe boga anak biasana saudina kaedah mah ge goreng na urang ka indung bakal kealaman ku bapana seperti urang goreng ka indung ulah nyebutkeun ih anak aing kieu teh sia teh tak istighfaran enggal ka ibu Rama leuwih je komo ayeuna mah tantanganna langkung ageung sok balik ti dieu mumpung aya keneh terus marawat malah tepak we batu nisanna tilu wa zaujatu sholihatun muwafiqatun harta dunya anu aya bisa sarua jeung dielehkeun ku boga pamajikan anu solehah cara pamajikan urang kieu sarolehahnya balik ti teh penting-ting di baeudan gini nah ainu solehat teh mana fasolihatun qanitatun hafizatul lil ghaib tuh taat ka Allah jabat taat ka sa lah percuma tuh loba harta ge pamajikan riweuh mah ceuk na teh awewe teh aku aing oge boga salaki anu naon soleh kitu tah eusina teh allati tuti'ullah wa jaujaha ari istri anu solehah teh nyaeta nu taat ka Allah jeung taat ka sa ieu mah taat rajin ibadah nama ka masjid pulang anting pengajian mingguan nepikeun ka BKMM dipuir ka mana-mana masjid agung ai salaki teu didenge dengekeun sia heuh loba nu kitu teh can solehah nu kitu mah kade nyai akang hayang ye kula tahajud heula eta 8 rakaat nepikeun ka tahrim tuturkeun heula naon sababna abwabul jannatuki ari pintu surga anjeun teh dina palangkakan lalaki sia teh tulis status cenah dibaca ku pamajikan sia jadi ulang ngatamakeun sunat ninggalkeun naon kadetri sakali we nyebut hareudang tah peuting di halangan ku samping coba ditamah ku guguli atur rungsing salaki
Benu napi ka subuh malaikat teu mere ridho ka eta awewe. Dengekeun. Mending ngadengkak sakalian. Pugu-pugu wajib. Kada tingalikeun. Diibaratkeun sok sanajan keur cicing dina tongong onta. Ceuk salaki turun. Mun ayeuna mah keur dina mobil Innova. Didinya we sakalian. Paling DRT. Aya lini lokal. Ya. Jadi ibu pun ieu nu diraos ku pamagetek ge saurna teh. Percuma air kau suguhkan. Aya kan didinya. Tapi neraka yang kau sediakan, ya percuma. Rumah laksana istana, harta melimpah ruah, aya di jerona kawas neraka. Mending keneh imah gubuk tua tapi jerona istimewa. Mending gitulah. Udah mau aya di Hongkong. Hees kulampit kejempet. Jadi kayak sing pinter di dia ayeuna teh ya, ekonomi keur kieu atuh ye. Magararung ka aing bar aing li tukang dagang ieu teh kumaha ya? Aya teh kumaha? Aing ge kumaha gitu teh. Nanyakeun dagang ka aing mau ngabeurang sare. Kumaha teh nyarambung sia teh? Naon? Supaya awewe apal kedudukan lalaki anu soleh itu lebih berharga daripada lautan, bumi, harta nu aya. Begitu juga lalaki itu sok bawa ka dieu ye. Kana kisah ye. Ulah ka dieu dibawa mari we. Tuh. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia itu perhiasan dan perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Atos ku awewe solehah mah punten. An-nisa'u imadul bilad. Wanita solehah itu adalah tihangnya kekuatan rumah dan negara. Tos eta. Ulah kieu. Abi mah cenah boga pamajikan teh ditawaran emas Ali. Solehah we cenah. Kosok ditiung pamajikannya, tara. Can solehah tuh. Eta cenah pasian kongkorong Ali. Kosok ngaji, tara. Solehah. Ai PT nu nyebut solehana teh pedah teu gablek duit. Punten aya solehah teh nu cicing dina aturan Gusti tos aya 8 dina ukudul ijen ciri-ciri awewe anu solehah. Ibu kieu we minimal ya sapopoe teh sing mata kangen kanu jadi salaki sakitu we geus. Ulah ieu mah di imah teh jeung huruda. Asup ka kamar keur nyaliksi. Kos kuntis ya. Ai di luar anu aran dehoy teh gini teh. Balikeun. Ieu mah dangdan jeung kaluar di jero kaos kunti pan riweuh atuh. Balikan. Mang Budi gitu Mang Budi. Ieu mah make pelembab tuh bebeja ka salaki, bodas. Bonteng gitu. Sarupeun salah pamajikan salaki hudang. Anjing sih. Aya naon Nyai teh. Jantungan akang nyai. Tara pamajikan aing dicarem kepret mah ku aing kitu. Naonan kitu. Nges. Wanita yang cantik itu adalah yang selalu basah dengan air wudhu. Takbir gitu.
Mana sifatnya yang selalu memakai sifat godhul basor, selalu memenahan pandangan, dan bibirnya memakai lipstik hifdul lisan, selalu menjaga cerita, dan antingnya selalu menghindar dari dengaran ghibah. Geus areueuh nu kitu teh. Tuh, pangtarikna seuri pamajikan aing. Jadi, Pamegat sepakat teh? Sepakat teh? Awewe solehah lebih berharga daripada harta dun. Geus sakitu. Geus. Sok siap teangan anu gulis eta tapi teu solehah, ruksak sia. Jadi talenan hirup dalam dunia yuhan. Ada cenah kudu saimbang, cenah ulama menjet muhun dina Al-Qur'an gen syakirina wasyakirat hiji. Lalaki pinter syukur awewe gen bakal pinter tuh. Hafizin wal hafizat, lalaki pinter ngajaga awewe gen pinter. Jadi jangan terlalu melulu menyalahkan wanita. Da kumaha sia. Janten kumaha urang, kumaha imam. Gerbongo ge kitu tah, kumaha masinis. Ih pamajikan ieu mah kieu kiting. Manehna geus sakitu we lah. Geus we. Ais terlalu menyalahkan satu sama lain mau beres. Jadi lah pilariannya. Mudah-mudahan bojo orang sing saroleha sadananya. Leuleuskeun hatena ku duitnya. Sok. Cekali survei kunaon lalaki pangminang naloba nu maot daripada awewe. Lain pengalaman eukeur teteh. Ngabatin ai lalaki mah lamun keur aya gundah gelisah sok menyendiri. Beres. Matak ibu punten upami caroge urang nuju alim diganggu teuing diganggu. Sok edan. Eta teh nuju milarian inspirasi. Umacarana nyandung salah. Aduh. Pami pamegat istri mah henteu diungkapkeun di pasar oge. Teuing eta awewe wani asli. Lalaki mah pemundek amek teh ditahan heula nya. Di mana-mana teh cicing era. Wah, awewe mah teu Allah. Di baban polisi oge tingali. Matak makhluk yang terkuat di bumi itu adalah wanita. Naon? Sen ke kiri belok ke. Aduh. Efek telabu udah nyalakeun batur geura. Aduh. Jok as-solihatul muwafiqatun. Jadi awewe anu soleh muwafaqah sesuai dengan syariat. Ibu puntennya ngangge kerudung ogen sing sesuai dengan syariat, ulah hayang gaya cek batu, sing pinter gaya cek salaki, belah dituna sing cek Allah. Dai nama tibalik jeung salaki mah dasar soe. Heeh sia. Ka batur manaon nu 2 juta. Ngarah jeung selfie dipoto itu ieu. Lain solehah nu kitu mah ngabangkarkeun duit. Ngadit ek tulus kawin. Kerbobogohan di oconan teh meni indah. Ayeuna solehah mah terus ocon napikeun kages kawin oge. Pantes enggak aki-aki jeung nini-nini teh deuh silih toel itu ieu. Ngadu judo. Nomor sabara ini nih ada. Aduh banten.
geuning anu akimat turun cenah ieu da kana orai. Ini mah cenah kana taraje naik di eta yudo nepikeun ka subuh. Gering isukna teh parae. Masya Allah, ciptakan hal-hal yang sederhana lah, tekenging anu ararawis gitu jaga rupa lah. Itu. Bahkan upami sawardina kitab Qurratul Uyun. Beungeus nyengir we teh. Naon eta? Orai. Orai naon teh orai sleting. Nya kan lucu gitu. Ieu mah da aya ibu-ibu jeung bapak-bapak silih cekelan mapa. Ini asapangna tigera. Ulah eta teh romantis teh. Cek age geuningan. Kumaha be lamun keur nyeuseuh awewe teh heureuya. Hei, gitu tah. Sugan kapaehan. Kudu sederhana lah sederhana ulah nu maraha mah Kanjeng Nabi oge geuningan dinten Kemisnya. Ku adi menang diterangkeun. Kanjeng Nabi mah Khadijah tali, Khadijah ka dieu. Ai teh Kanjeng Nabi teh di pelarian, teu aya nyingcet nyumput Rasul. Cobi teu romantis kumaha. Ka imah sia sare bener. Susurian terus. Aipek teh naha? Kif calik Khadijah calik di dinya. Aipek teh di banjur dicanak cai tina jam-jam teh. Ku Rasulullah dikieu. Tinggalikeun. Tinggalikeun dikieu. Tapi kudu ngeuleun sikon kade. Ngeuleun sikon. Langsung Siti Khadijah pan atuh udah berwibawa salakina sia waduh. Eta Siti Khadijah langsung ku kerudungna ku jalabieunana. Aipek teh nah Siti Khadijah malu sumping Jibril Muhammad bejakeun ka umat anjeun lamun umat anjeun kari kituan teh eta teh pecikan cai teh jadi magpiroh kana kasalahanna. Sakitu eta teh komo mun saemer. Bang Iwan langsung balik ke Peru. Nih, jecing. Pasea itu. Ditil-ditil hal anu sederhana. Nuju mam, neng. Ama alim mama upami neng tacan ngahuapan neng. Masa kitu be. Epek coba majikan teh yang sadayana ari sia. Henteu teraskeun sareng piringna gitu tah. Mam gitu dah. Hal sederhana, sok tiarikeun. Kebahagiaan rumah tangga anu sederhana bahkan mengalahkan kekayaan yang ada. Eta cek. Beres teh. Geus. Komo gelis, soleha, beungha, geus we. Eueuh we. Ieu mah direuwasan, monyet ka salaki. Ngan salakina humoris, masa monyet euy di kantor. Oh kan itu wal kalamul muhki nomor ka 4 cariosan anu ngayakinkeun ka urang bari teu bimbang kade ya lamun ada menyatakan sikap ulah ngajadikeun mama leres sebenarnya nikah ka abdi leres nih sumpah suwer ting di mana eta suwer ge leres geus balik ke rek moal urang nih penunjang dalil tina bahasa eta pupuji lamun rek nyebutkeun muhun perkuat ku penunjang anu bisa nyukseskeun eta ulama ieu ngomong A isuk B
Naon asyaku nadamatun ba'daha, keraguan akan membawakan kenelangsaan setelahnya. Mereka kayak abi memuap muncul mang ayi mah salami hirup abi mah ngaos ka dieu hipek teh lah hoream gitu teh bimbang ieu teh geus capek eta mah bogana naon oge matak sing kuat naon topang ku dalil material ku materi imaterina topang eta teh cariosan urang teh al mutakinu alladzi la yataghayyaru anu teu robah-robah. Efek teh baheula nyebutkeun I love you forever. Aku cinta kepadamu selamanya. Mangihan we nu anyar robah deui. Capek sia dunya tah. Dia bangga bohong di ongko. Mana janjimu? Ya namanya juga manusia. Si kehet. Emang sia teh jeung Allah hirup teh. Sing pekat, sing kuat, sing buleud, sing buleud. Pokona maneng moal mundur sasiku moal mengejat satunjang beas. Lautan aing mah ku seberangi gan gunung kudaki maung tuju ku aing dilawan. Aya aja geleutik, ya lumpat. Naon sababna? Can buleud. Aing buleud mah erek paeh erek eta kajeun. Tak ina dina berjuang urang dina rumah tangga dina eta silakan lamun geus buleud aya gogoda teh moal dianggap gogoda geuning kieu usaha teh heueuh usaha kade bener mana teh kana bisnis tos yakin efek di 2 bulan 3 bulan geuning ti iseun cenah ieu teh bawa dia roda mana jalma teh mana aya wah hayang haneutan mah duru ku sia haneut sia teh punten sing buleudna teh kieu yakin kana naon bae perkara nu bakal nimpa termasuk gogoda hantaman itu ieu kade ieu mah urang contoh we emang proses perjalanan ngariung ieu nepikeun ka ieu tidak ada hambatan tidak eta ngan eueuh we buleud aing rek ngin majelis anu eueuh hungkul kan kitu we lah. So, komitmen taya ya. Sing hebat komitmen teh sing buleud. Terutami komitmen jeung Gusti, kadua jeung papada manu, katilu jeung diri pri teh. Ulah matekeun ngadekeun kana keraguan deui. Cilakan kena mang-mang. Dunya bakal beak mun kitu. Lah cenah ngamodal kana ieu mah cenah beak duiteun cenah teu kaharti. Ngamodal deui. Bayi nu ieu ge can pugu menang bati. Terus semuir di dinya ada neangan naon milik nu teu pugu nu penting mah ye hasil sanajan saeutik kotrotan pasoro bahron saeutik lama-lama menjadi bukit ulah hayang ayeuna menang batin 50 juta langsung kade ye sing buleud ye dina hal naon bae perkara sing buleudnya sing konsep when konsisten awas sih ulah ka awewe ogen ulah meragukan sing meyakinkan ada ya al muttaqinu alladzi la yatagoy ya ieu teh bakal ngelehkeun abi mah resepna teh kasih eta mah ih pengku yakin geus kitu moal robah deui si eta mah eueuh deui salaki ka mana-mana gen abi mah cenah bebas. Naon sababna da abi mah geus teu ragu deui ka salaki emang kumaha salaki abdi mah tiba heula nu apal abdi tara ngabatalkeun kana komitmen justru pinter motak ngati komitmen gitu kade ngan salungu-lunguna awewe ari awewe mah instingna lebih tajam daripada orai kobra kade sukut muter diomongkan teh kade
Gusti Allah kepada manusia sineran kadirisan, insya Allah upami didinya orang bakal melehkeun karena segala rupa, bahkan lamun orang tengah batalkan karena komitmen eta, apa yang diinginkan oleh Allah akan diberikan eta. Wal kamalul akli, sampurna akal dina arti meureunana teu gelo lah kade, percuma menghargai pohon pacara we Sabtu pohon dah naon sabab aya penunjang kade. Alhamdulillah ya, ibadah lamun teu dibere ilmuna nu dina akal urang percumanya. Fundamental pondasi na amal teh ku ilmu, ari ilmu teh kaserapna ku akal. Mudah-mudahan ya, Allahumma ij'al nuron fil aqli, ya Allah jantenkeun akal abdi terus-terusan bercahaya. Eta teh simina ngadoa eta teh. Coba lamun teu berakal, ini balik ke mana itu? Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ya kan. Bisa mengabedakeunnya mana pemajikan batur lah? Bisa? Geus normal sia teh. Gitu. Malah mun rek disaruakeun geus teu berakal cenah di dieu mah ya. Wa aqluhu fabi qadri aqlihi takunu ibadatu. Maka ukuran berakalna seseorang dina ilmuna bakal menopang kana daekna ibadah. Lamun boga ilmu teu nopang kana daekna ibadah, ciri can berakal gitu. Berat ya. Saur Sayyidina Umar, aslur rajuli aqluhu, ari asalna lalaki teh ye kade. Pengen benernya. Lelaki itu banyak caranya, wanita kaya rasanya. Pamit lepat gitu ya. Naon cenah? Istri kade ye. Ieu ilmu ya, istri. Bu, bisa tipu. Laki-laki kaya, wanita kaya rasanya. Rasa gitu. Awewe memain rasa, mun lalaki memain akal. Diutak-atik we kumaha carana we supaya beunang. Awewe mah henteu main rasa. Contoh, budak gering, panas tengah peuting. Cek bapana, akalna main. Langsung tangkep budak, bawa ke mana? Ka dokter. Indung mah sama mengarangkul, geus ceurik heula. Beres teu? Geus ceurik heula. Ceurik ti hijinya, kadua ongkos ka dokter. Cicing dah rasa. Lumayan cicing rasa. Ayo lalaki mah otak. Kabru, bawa ke dokter, lain leweh sia teh, bawa ke dokter. IPT ke dokter teu make BPJS, make umum. Dek 4 jam we IPT 2 jutaan. Mulai salakin. Balik deui, leweh di imah. Pasia eta teh lalaki mah kitu. Kunaon Kang? Oh, jeung badan. Geus mulai lalaki. Mata kade lalaki mah lebar ieu na ye, otak-atik nanti. Lamun awewe mah lebar rasa. Coba aya tamu ka imah. Eueuh pamajikan, rudat sia tah. Mata ulah nyapirakeun ka awewe teh. Aya tamu genep kasuguhan. Budak kais, samara kacampurkeun. Coba lalaki. Aya tamu tujuhan. Duit terus. Hayam modal, walah eta. Awewe mah teu naon rasa men. Mata kade ulah disapelekeun awewe. Naon? Tidak akan ada kita tanpa mereka. Tulis. Cici, siapa laki-laki yang menyanjung istrinya berarti menyanjung seorang ibunya. Toh, sakit tuh. Kalau laki-laki mengkhianati istrinya berarti mengkhianati ibunya. Cek nu galau teh. Tos. Jadi ya gaduh istri anu solehah,
gaduh keyakinan anu kuat, gaduh akal anu seh, gaduh badan anu seh, eta teh tiasa melehkeun kana sagala rupa.